Neng Ayu, alhamdulillah dugi ka waktosna neng bade ngajatuk Rami danget ieu ibu oge sadayana keluarga tiasa hadir di dieu ngaduakeun ka salira bager ngawakilan Rama Hidep, ngawakilan Ibu Hidep. Ibu bade pepeujeuh ka salira, bade amanat ka neng. Omat gelis agengkeun rasa syukur neng ka Allah. Oge rasa syukur neng kanu jadi indung jeung bapa. Anaking dina ieu waktos memeh hidep kebat lumampah. Balayar nyumponan takdir nyorang ibadah nikah. Hidep sanuk-sanuk heula menta pangampura tinu jadi indung, menta pangampura tinu jadi bapa. Tur anu paling utama penta doa na bager yakinkeun diri neng teu aya doa anu langkung mustajabah di alam dunya iwal ti doa indung jeung bapa kanu jadi anakna. Gelis neng Ayu yakinkeun diri neng jalmi anu aya dina karidoan Allah lantaran indung bapana ridho bakal aya dina pangamping pangjaring pangjaga pangriksa Allah, bakal digampilkeun sagarupina ku Allah. Tapi sawangsulna sanajan ku Allah disuwuk harta banda anu loba pangabisa anu sakitu saena tapi goreng kanu jadi indung jeung bapana moal aya kaberkahan hirup jekolot maka luhur teu sirungan kahanap teu akaran teu jamuga dunya akhiratna. Tah ieu waktos anu sae sakali deui neng Ayu kanggo hidep menta hampura kanu jadi indung, menta hampura kanu jadi bapa. Didoakeun ku sadayana anu aya di dieu langkung ti 40 jalmi. Neng sing janten istri anu soleha, istri anu qurrata ayun, istri anu satia kanu janten carogena tapi tetep hormat bakti kanu jadi indung jeung bapana. Aminkeun ku sadayana bapa kali ibu. Istajib doa abdi sadayana kanggo neng Ayu ya Allah. Istajib ya Rabbi jantenkeun ajana istri anu solehah ya Allah. Amin.